Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lur, orang ngebahas soal utang piutang. Kantos ngahutang ke batur atau nganyuk duit, pasti dina saumur hidup orang sakabeh dulur atau napi baraya anu tos dewasa, anu tos kagungan kecakapan hukum, pasti kungsi ngalaman nganyuk duit. Sebaliknya pasti urang ge kungsi ngalaman nginjemkeun duit. Ya pan nginjemkeun duit dina raraga naha nulungan eh, batur, tatangga, dulur atawa baraya anu keur meunang kararepet anu kayana eh, butuh kupitulung. Eta mah hal anu ilahar dina nyorang kahirupan. Jadi cek paribasana kangaranan jalma hirup mah pasti boga pangabutuh nya di antara pangabutuh teh nganyuk duit sabalikna urang oge aya kalana perlu nulungan batur. Talur soal utang piutang teh bisa disebutkeun eta teh kaasup karena konteks bisnis. Nah, skalana leutik atau ngan saukur nginjemkeun kulantaran konteksna sosial, nulungan batur anu keur kararepet eta mah konteksna sosial. Atawa anu konteksna bisnis misalnya nginjemkeun duit tapi kudu aya bagi hasil. Eta dina konteks bisnis. Nah, soal utang piutang teh lur aya hukumna nyaeta diatur dina Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1234. Jadi unggalna teh kieu. Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Jadi dasarna dina utang piutang teh nyaeta ayana perjanjian, ayana perikatan. Jadi eta dasarna urang minjem duit atau nganyukeun duit ka batur teh dasarna teh ayana perjanjian. Sabab untuk bisa kitu wae ujug-ujug urang nginjemkeun duit ka batur atau batur nginjemkeun duit. Pasti aya dasarna nyaeta perjanjian. Tah dina perjanjian teh engke bakal dirinci naon wae kewajiban-kewajiban anu ngahutangkeun jeung anu boga hutang. Kewajiban-kewajiban ieu teh disebutna teh prestasi. Nyata kewajiban anu kudu dicumponan. Nah, utang piutang kaasupna teh nyata karena perikatan anu ditujukeun keur memberikan sesuatu, keur mere hiji hal, nah mangrupa duit atau barang gitu. Jadi sinu ngahutangkeun teh mere duit, tur anu ngahutangna narima duit. Tah, lur kumaha lamun misalna teh boga hutang, anu boga hutang teh biasana disebut debitor istilah hukumna mah. Sedangkan anu ngahutangkeun disebutna kreditor. Tah kumaha lamun si debitor ngajeblug atawa teu mayar hutang, embung mayar hutang. Ngajeblug teh sarua jeung embung mayar hutang. Tah ieu aya carana keur ngareksikeunana. Tapi urang kudu apal heula nah si debitor teh embung mayar hutang atawa henteu bisa mayar hutang sabab beda antara embung mayar hutang jeung teu bisa mayar hutang.
ari teu bisa mayar hutang mah bisa jadi si nu ngahutang si nu boga hutang teh si debitor teh kulantaran kayanana walurat pisan. Misalnya dari gawe alatan di PHK, terus oge bisa jadi gering, butuh biaya tapi teu bisa barang ikhtiar, teu bisa ikhtiar, teu bisa usaha. Jadi kumaha rek mayarna ke kehidupan sapopena ge walurat pisan. Tanu kitu mah kasupna teu bisa mayar hutang. Ari anu embung mayar hutang mah beda deui. Manehna boga harta alias boga aset, terus gaya hidupna normal, malah bisa jadi mewah, gegeleuyeungan ka itu ka dieu, mobilan, daharna di restoran wae, kuliner wae, tapi karena hutang mung mayar, tah anu kieu anu kudu direngsekeun mah nyaeta jalma anu embung mayar hutang. Tah aya 3 cara lur keur ngarengsekeun keur nyanghareupan jalma anu embung mayar hutang. Cara anu kahiji, lamun hutangna leutik, ya leutik teh kira-kira ukuranana misalnya teh ratusan ribu tapi ka paling gede 5 juta lah. Ieu bisa direngsekeun ku anu disebut istilahna teh para eksekusi. Cara ngarengsekeun para eksekusi mah nyata ku cara mandiri para pihak, nyata dua pihak antara si kreditor jeung debitor. Badami we eta mah. Kumaha cara ngarengsekeunana. Nah harus dikompensasikeun misalnya teh si debitor eh, mayar ku bentuk barang atau ku bentuk pagawean. Nu penting aya kesapukan antara kreditor jeung debitorna. Tah kreditor teu bisa maksa misalnya nyokot barang ka anu boga hutang teu bisa. Sabab lamun kitu hartina maksa. Jadi ulah dumasar karena paksaan. Lamun misalnya ente bisa ku cara para eksekusi, bisa ku cara kedua nyata ku arbitrase, nyata make wasit. Tah, engke wasit nepungkeun antara kreditor jeung debitor, terus diteangan jalan kaluarna kumaha anu hade. Nah, lamun aya titik tepung antara kreditor jeung debitor dumasar karena musyawarah anu diwasitan teh engke aya hasil musyawarah teh ditulis. Tur hasil musyawarah eta teh jadi kekuatan anu mengikat kaduanana, ka debitor jeung ka kreditor. Kekuatan teh sarua jeung undang-undang keur dua pihak. Tah, akhirnya kumaha lamun cara kedua, cara arbitrase tetap magol ya. Bisa ku cara katilu. Nyata ku cara really eksekusi. Biasanya ya lamun skala utang piutangna dina konteks bisnis anu gede lah. Misalnya tuh 50 juta kaluhur, ratusan juta nepi ka miliaran. Tah ieu mah direngsekeunana ku cara ngagugat ka pangadilan. Nah, si kreditor bisa menggunakan jasa pengacara. Tah, engke di pengadilan direngsekeun kalawan masing-masing ngasongkeun alasan. Si kreditor ngasongkeun alasan, yen si debitor wan prestasi, disebutna teh wan prestasi. Henteu nyumponan kewajibanana mayar hutang, padahal jatuh tempona geus liwat. Si debitor ge bakal ngasongkeun alasan di hareupeun hakim naon pangna manehna nepi ka embung mayar hutang. Tah cara ieu teh disebutna cara ngagugat nyata secara perdata. Tatilu cara ieu lur diantarana keur nyanghareupan jalma anu ngajeblug alias embung mayar hutang. Jadi
lamun urang rek ngayakeun perjanjian utang piutang, omat kudu aya dasarna, lamun skalana transaksina gede, wayahna kudu tertulis. Kudu tertulis supaya lamun dina aya masalah, macet atau magol, gampang ngarengsikeunana. Tak kitu Lur, eh, mugia aya mangpaatna pedaran 10 menit murah hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.